Alah, tuh jalan kieu manganan kami ayam sing leko make bumbu mix dasem hargana teh 10.000-an aya di jalan Laswi cenanya ieu teh. Ya lo mang menik ka mana wae atuh di jalan Laswi kami teh menik karek apa ya tukang mie ayam 10.000-an siga kieu di tengah kota 10.000-an nya porsina loba atuh ayeuna mah. Ikut bisa make ceker baso atau batakor cara dia mah ceker lagi nikot ka baradag kitu barudak. Apa di mix dasemkeun dilekokeun pokona mah bumbuna sing loba heuh eta mah mantap. Adang ni silawakeun teh alah saeng mau geus bener-bener teu bisa berkata-kata ieu mah bener-bener ngeunah barudak. Deui si ceker na malah sia bener-bener meluluk pisan ieu teh. Idik ba 50 juta kali barudak ieu teh mah ngena-ngena tuh. Wah aing mah nyesal kami menik karek apa li dia tukang mie ayam sangeunah ieu komo dia make bangsi 3 kieu mah wah bener-bener double combo ngeunah. Tong lamun mie ayam kudu make bakso si kami mah heuh eta mah wareg atuh ayeuna teh. Ieu Julia sing atuh waduk ha. Ieu teh mending ngana pisan. Ya. Mang ieu jualan atau sedekah we 10.000-an di tengah kota menik kangen lagi si ceker bener-bener wah juara dunia pisan aing mah. Aduh kan ieu teh mah nyeungeuna pisan. Urusan di corona mah tinggal di sebor we make tehana taruh dibere ku si ibu ame hemat. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyebar di si kami dengan baik. Sok atuh ada dengan nama tempatnya teh mie ayam Mas Yanto yang ada di Jalan Laswi.